aya karasa kayak jahe tenang perasaan. Namun orang pernah kos gitu saminggu beh ulah komo 40 poe mah. Saya jam 2:30 atau jam 2:30 udang seperti eta mikir. Eta bae gitu tah. Aya ke rasa tentrem, adem, anyet. Ima lain tah. Boro-boro udang dek SG kieu. Lu itu can beres. Ke itu lamun dicokot deui ku aing ge melalui sahanya. Je ulah datang ku batur. Ih, teu beres kajen ku bagi. Bila perlu ku aing di teluhan je lu mah. Taya tahu dek SP kos itu. Atuh juring bikin kikian. Hai terus. Sayo malah mah ulah meuli kudu boga teluhna ge. Sia kudu jadi guru besar teluh. Juring teh kos kitu juring ya Allah ya Rabb. Tadarurat ka Gusti Allah. Dumadeus tafakur ka Gusti Allah. Beda engke bakal aya karasa. Mun terus bae aya kege ngeunaheun ka awak. Jeung perasaan sehat. Sebenarnya mah kan 70% penyakit eta kan tina pikiran. 30% tina makanan. Sok gerage. Perhatikan 70% penyakit eta adalah tina pikiran. Tuh, lamun pikiran orang mantap, masalah jauh ke penyakit. Jauh ke penyakit. Makanan mah cuma 30%. Tina pikiran. Kurang lamun pikiran ruwet jasa mulai kan dengan HS dengan HS tidak HS dulu sapeting 2 peting dengan HS kan tina pikiran tuh. Tapi lamun pikiran supres urang boga ka bogoh ajuk bogoh urang bogohnya na bogoh kapanggih tak urang jeung ka bogoh teh jam 7 bada maghrib ngobrol lewat tas subuh lewat ka subuh. Eta kan geus melebihi dosis eta sebenarnya eta. Oh perlu eta. Nah, tetangga beres. Isuk-isuk dah sugan ngantuk moal. Sugan sales mah moal. Iya tuh malah gigibri gak coba bebeja ka batur. Sugan ngantuk salesan teu dahar ge lambat zohor karak dahar tetep bae sehat bae sebab pikiran mantap. Pikiran nah, ieu teh pikiran urang teh lamun eueuh masalah geus. Tah, meunang saminggu. Nyana mutuskeun. Aduh. Kang Pepen yang mulia. Cinta yang telah kita bangun ini mungkin ada badai. Dengan demikian cukuplah sampai di sini saja. Engkau cari gadis yang lain yang lebih cantik. Dan aku pun doakan supaya mendapatkan yang lebih atau minimal sebanding lah. Tetapi ini kita cinta tidak bisa dilanjut. Permasalahannya banyak yang demo di Jakarta. Naon hubungan anak cinta jeung demo goblok. Cak Haji Pendi teh mulai rumit kan. Rumit ngalamun. Aya nu nanya ge babaturan, "Kenaon ge?" Dek nembal, "Mah kenaon?" Ieu teh kadengean tah naon, "Hei." Nanya ku sia teh emang sia nanya. Ih, kita tadi. Oh, teu kenaon naon ya. Dieu aya deui anu liwat. Haji. Ngomong mah sia. Rumit mulai guys. Aduh, datang jelema kan. Masih aya karung. Los aya cokot ku sia. Beuleum habak tak karung aing. Mulai rumit. Geus rumit geus segala rupa. Aduh. Anak liwat kayak itu lewat dulu sopan dulu. Anak liwat doang geus dicarekan bae. Kotok liwat ditendang kotok. Ganggu gua lu. Sakotok teh aing urusan ditendang. Bebejanya anak kucingnya guys, awas jangan lewat situ ntar tendangan yang kedua bahaya.
penyakit darah datang tah eta rumit. Nah sedangkan orang sapopoe teh nyieun penyakit kreditan eta kan nyieun penyakit teu mentak diharamkeun ge. Televisi nyieun penyakit, eta HP nyieun penyakit. Urang mah dijieun ku urang penyakit eta. Lamun dinolkeun sah. Masyaallah. Ulah aya naon ngeunaheun. Salat surpes, maca Quran. Ieu urang nu mantak teu bisa maca Quran kan loba pagawean anu teu dititah ku agama. Mantes